Raka ngademang sing omah kulingan lah.
Siapa badai batur? Ya, kepada para penonton, yang golek ini nanti malam akan disiarkan di ketiga channel YouTube Raja TV, Sumedang Online, dan Hashtag Channel. Silakan tonton nanti malam di channel YouTube ketiga ini, Raja TV, Sumedang Online, dan Hashtag Channel. Terima kasih. Ayah buruk paling warna, angkat ngantun kena sampai rukun utama, welas asih kasa sama. Jangan ada cengkri, daun segar jujur kemana. Nyalindung abdi ka Allah tina perang-perang godaan setan nu ilauna. Kalayan Allah ngabaruhan sifat murah sifat asih. Maksud medar cerita wayang nu jadi perlampang hirup manusia nu gelar marcapatan. Hasil nulis para wali nu direka ku para penjaga disusun ku Prabu Linuhung. Secara langsungna ieu pengarang wayang teh nyaritakeun bener adil jeung murka. Tula lampah ieu di pasang rahan Pandawa.
dirandu wataka Batara Kresna ngaturan lih Anoman perpancana suta. Oke, Semar Badrana ya maksud ayah hal-hal anu bari nyugikeun kitu aya anu lah saun merah ya tanah panjang cenenge saun merah ya Usana maneka warna serba kepunyaan yang panjeraing sarwa rumah ya sarwa rumah lengkeng mane narawata haturan lagi Anoman perpancana suta. Oke, Semar Badrana ya ngadikan dalam berkatan pulang mereka itu Anoman kulang sembah katuran rawuh Prabu Batara Kresna nuhun Anoman maksud bade ngayonan Yuda tikarna bener. Oke Kakang Semar kaharep diukna cekap di dia pula kalayan di eta cekap cenah di dinya oge aya pikir saeuna tansah diajeng-ajeng kieu ti Anoman anu kahiji kaula teh sono atuh tos lami urang teh teu penaknya kamari meureun di Pasir Karo anu kadua di eta soal perang Batara Yuda gitu ya eta Senopati anu bakal nying harupan karna Gatot Kaca putrana Arya Bima meneng Gusti petengah tenera hati nira wis mama ikan meneng lara kunaha kedah Gatot Kaca anu ngayonan karna kunaon gitu kunaon cenah jang oman cenah ya eta mah budak satempat karena anu sakitu tapis dina bag-bagan perang dilawanan ku Gatot Kaca moal kieu sanes papat sanes tanding lain pilawanan lain pilawanana kulanu sanes cenah sanes lawan teu aduh kade atuh Prabu Dharma kaya Prabu Kresna leueur di dinya mah kade telepat itu juragan Batara kunaon bagi Gatot Kaca anu kudu ngayonan kahiji kunaon mata beli Gatot Kaca sabab ieu perang penting sedangkeun Gatot Kaca mibala krek Antakusuma watakna bisa nyaangan naon anu disahanapeun Gatot Kaca kahiji dupi kadua naon cenah kadua kunaon mata beli Gatot Kaca sabab Gatot Kaca mibana Surya nyata panon Surya Pringga watakna bisa ningali sanajan kaayaan poe
kalayan nu katilu di mana dia salah anu meunangna eta lain urusan urang. Eta mah balik deui kana mana sewang-sewang. Kau komik itu gua. Pami leres kawa teh ide perang kelami teh kunaon kitu. Dina eta kitab aya teh catatan kaula. Mun aya rek kumaha? Lamun aya geus geremet kumaha lamun kaula we nyerah ka Kurawa. Wana sapoe acan tempat ku kaula. Bea aku mangoman maka bagi dia. Iya. Pan mata ditugaskeun pikeun ngajaga Panji Bratayuda teh geus puguh. Aya anu mah teh anu nyumput buni. Nyumput buni di nucaan. Nyumput buni gacaan gerak baju tekan emo. Tuh kau komik itu nya. Ayeuna mah geus we jaga we kitab pusaka Daria. Kakang Semang ulah nun wayahna Kakang Semang ngilu jeung kaula cuang siapkeun ka paregan perang mangga sae bral alaman gerak ngajaga kitab pusaka Daria habis bukan daya lumunur mimit Rayandra bukan daya lumunur mimit Rayandra atau kalau kami kepada nyayogikeun ka peryogian perang hayu Kakang Semang yang tadi Kakang Selayu gitu Kang Epot cenah di sayur cenah kan cenah ya barudak ya ti SD Pawenang tingalikeun hayang pendak cenah sareng akang geus karicep bae tingalikeun aya nu can ibakti isuk itu nu sararingit kieu nya tuh. Hello everybody. Aduh. Selamat wayah kieu euy. Kang, euy, geus semangat Kang euy. Jam 3 geus lagu asar. Geus asar teh ya teu karasa. Karasa nya. Pamimitin jam 4. Waduh. Dek kahibur euy. Sok kahibur naon Kang? Tapi sajan kahibur da bae rek nyiapkeun heula ieu keur perang. Tadi akeun naon Kang? Eta perang panang kana itu. Kang, keun mah da aya nu nyadiakeun perang babatur akang mah hiburan heula tugasna ge. Yang kewe Kemarin cenah tes di Malaysia Kang teh. eta mah lagu di Malaysia atuh, lagu heula cakedeung. Tuh, di dieu lagu si Jai euy. Heeh, hayang di dieu pacan ngaraoan eta teh lagu Malaysia teh. Sok euy siap. Sok. Sinjai lamanya dendam berkela jalinan lalu harta berliku di lampu emas cadarnya rimba terendam undang keribu. Si Cepot zaman aya nama nyanyi lagi nyanyi Malaysia. Di Pasir Karangmula eta si eta Malaya. Oh. Ayo ya. Dicik atuh aya nyadiakeun perang mah cenah. Ayo cepat lah heureui. Buru biar siap ke. Mangga Bang. Mangga Bang. Bagus perlakuan ibu. Ia derando wataka. Ia Raden Gatot anu diutus jadi Senopati Agung di pihak Pandawa. Maksud pada siap siaga
tindakan dingalipun macan-macanan. Sinjang kiru sejati ning wayang bejaladrai mampat Yang kirut aja dimana majangkeun sanikah sampah medali batur Raden Gatot Kaca Sunda Jawa lain-lain daulane raja lain-lain baca diri baca daman di pagara semua kudu ularek di aslinya tuh bakal majuan Gatot Kaca Pringgondani Bebenteng Martapura Bebenteng Martapura ayahku yang dimuara kedua emut karena waktu di dunia pulang umbara tapi aku coba kepisan tonton selampi Semangat piaturan ayo diuput Sapeti ngacat sebulan Antosan panutan sumpi Antosan panutan sumpi semangat piaturan kan diuk dulu gara-gara rek paturan daun jangkrik daun saga daun lama buah-buah abdi lamun kieu salah
akan jadi senopati agung. Bener kau lo bakal harapan si Karna karena itu kan paur cek peja karena teh boga ajian. Nah kan kode ajian naon lah ajian naon Kang cenah Kang pajan kita ajian eta nya poho deui ngadu hayam masalah sarua untung ngareureuy we. Nah ayeuna bagian urang hiburan euy dewek bisa nyanyi Kang nyanyi naon jadi es lilin kan apa setengah so siap aduh es lilin macece kelapa muda tak tuloy ke aiko sida apa lain tuloy ke di mana naon baca agama anu likeun aing teh kusuru ka tukang sama tidinya es lilin so kuda lagi iklan di jalan ayo batu garing sama kaduga saksiana dari di pohon cangkuri acepo dan dikeru dia tuban keringan di perapatan cuaci yang kau
oleh di dada Nuhun euy Pak Kepala nyawe. Alhamdulillah euy. aduh soko bapak engko euy si Acepot menasar Euy, coba ke euy nya. tapi ya ke kepala mah tuh Kumaha tuh euy? tah lamun ka abah ini kira naon euy oke Nuhun ka Pak Kepala euy. namun ka bapak kepala cenah aduh saweranana mani nyongcolan ti pak kepala mah geuningan ieu saweran lagi nona di balatak Barirunya. barirunya aduh nuhun pak kepala Ayo dawalah itu perang rek. Jadi deui euy. sok ah Ayo. mayam ganas tinuhun mayam ganas tinuhun katuruban jarang Seni kudunya mumula Wahai kedilu Margi sering aduh hati Kalau kemajuan Dedap cangkring minagawin Ngajajak pantai antang salajeng nakumaha cenah cu
pasukan Pandawa sareng Kurawa parantos saling harapan itu kayaanan atau iya perang di tingkat 7 di ini ada di surat hamba-hamba pasukan Pandawa sareng Kurawa hidup karena hidup gajah hidup Aduh mundur Let's go.
bagus berlampah itu. Lu aya di mana cenah? Iya raja-raja simpatisan Kurawa. Maksud ngiring perang itu kayak anak. Oi, maju pasukan. Maju. Sanggaran mana? Ngaran kaula deh raju maju. Ayo patulan jeung aing maju. Ayo maju siap bangsa. Hey. Ayo maju siap bangsa. Kurang ajar siap. Rasakan pukulan aing. Sangat deh. Karena aing tiba. Rasakan pukulan aing bim. Pakai karasaan ke Bimama tuh. Lawan bim. Rasakan kuku aing bangsa. Pancana kali cocos ke siaka di koran. Ampun bim. Ayo maju. Salopati aku gagat gajah maju bangsat.
Geningan maneh Senopati Agung. Aing aya sanggut jeung Senopati Agung. Hibala aing dandang ka Inung Sia. Hayang maehan ka anak. Aing hayang maehan ka sia. Gatot kaca. Hayang maehan Gatot kaca. Gatot kaca. Wayana sia kerundeng aing banget. So, maju sia. Aing. Juri, lelah sia. Kurang aja. Lamun di engkeun mah beak pasukan aing. Beak, Gatot kaca teh atuh pikiraneun. Oh, dan sia Gatot kaca. Rasakeun pusaka kaula. Wakterakarna waktera iya. Bagi kurang aja isi Gatot kaca. Kaula kudu ngaluarkeun pusaka andalan kaula. Pusaka naon kan? Pusaka naon cenah namina? Kontak rasakeun sia Gatot kaca. Raden Gatot kaca karaos
dirina kaancam lajeng we melesat ka awang-awang. Gatot Kaca lami-lami aya soratan ketinggalan si goreng itek kalapendan kasih ya paman kalapendan paman wayang kasih anjeun kudu ngilu ka paman ka alam akhirat di mana paman takdir teh bisa dipungkir kata teh bisa diular papatin anu teu mimba ya kontan ruasa nancep dina ieu dada Raden Gatot Kaca paman di mana paman ya kontan ruasa langsung dengan dada Raden Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca jantan gumpalan sana gitu kayaan. Ayo baturang katanyo kapan harika. Karena peratus terus rasa lajeng we karena lupat ka astina cilaka mungkin pikir senenu ayah di Raden Gatot Kaca parit itu kayaan Yai tinggali Kuang Putra kasih Goto dan nasib siang Gatot tos dugi kapati nameureun gan aduh kalunya aya anak kujang tingali dudulan
banget cenah. Dirahmatkeun duanganna Pamugia rahmat nyelamatkeun sadayana Kabalasan kalembang bisik-bisik rumah saja panggang batin tetap sejarah Rai, war kudara, kenapa kakang jadi dong? Wayang, eta kubupas cina katugas kena jantungnya, Gatot Kaca. Kumaha, supaya Gatot Kaca dalam ini sekarang. Ampurator, anaking, ampurator, aing teh Gatot, ampurator. Ayah ada kuda ya supaya sakit akan samparkan dan mudah-mudahan katampi pamungkas kembang tidak Cirebon sari tutup lawan Gusti Gotaka. Para hadirin anu ku pribadi TV hormat